Ada main kita di foto we dina infotainment men. Luas bagus. Lain dirinya aya mah. Hah? Ayo mah. Oh bagus tapi ari budak mah aya dina HP jelas bagus. Biar padahal man ari budak leutik mah kudu teh diburemkeun nya beungeut nya. Heeh. Ari mah aya jelas beungeut budak. Oh nya. Sok coba aya di eta di ting dina naon tadi dina HP aya. Dina YouTube beureun. Ting dina naon aya beungeut budak os. Jelas eta mah beungeut budak teh kudu ari budak di bawah umur kitu mah diburemkeun beungeut. Kudu nama amun ku bangsa nu artawan mah diatakan bauna tapi YouTuber. YouTuber mah kumaha. Tapi ge ke kamari teh diseklek-seklekeun ka wartawan teh nya ke kamari tah jeung RW we sorangan tapi selaku kolot ieu teh malik teh suka mau dituntut ge bisa cek sorangan teh. Ieu aya masalah budak jadi fotona tertera jelas cek sorangan teh beungeutna kitu ieu. Terus teh tapi cenah cek wartawan eta teh cenah hampura anda teu abdi mah cenah teu aya di eta mah di nu TV nu kali itu mah teh aya ngan ieu mah siga teh nu iseng di polsek meureunna di sana nu moto.